Ngasah peso heula guys, saacana motong kulit atau nyieun tali diasah heula pesonanya. Tah kieu ye kulit potong heula bagian sisina, maksudna dipotong teh jangan rapihkeun jeung miceun anu kulit anu gorengna. Kulit ieu bisa dipake dorok-dok oge bisa sih, dorok-dok kerupuk kulit dorok-dok atau kikil. Tah sisa-sisa pamiceunan ieu teh karena kulit teh kadang teu alus sadayana nya. Tah ieu yeuh tah dirapikeun pinggiranna teh, dirapikeun heula, tah dirapikeun jadi engke jang nyeriana teh geunaheun gitu, hasilna teh jadi rapih. Rapikeun heula pinggiranna supaya jadi buleud lah. Tah saya deui wae jang dorok-dok. Tah ieu katebalan teh beda-beda di setiap bagian teh nya, aya nu ipis, aya nu kanel. Makana sebelum dikeurut jang tali mendingan diratakeun heula. Diratain dulu nih kayak gini nih, ratain dulu. Jadi di ujung ke ujung teh rata. Tah ini baru diukur. Diukur kieu lain diukur nya dicirian meureun. Cirian, soalna lamun teu dicirian pasti bengkok. Baru dikeureut kitu tah. Fokus kudu fokus kade pamikiran pinjol. Fokus ngeureutna teh tah. Tah fokus cerian deui. Siga kitu cenah guys, dipotong dicirian, kitu bakal nantinya nyieun kendang teh teu sagampang nyieun dorok-dok, salah, teu sagampang nyieun Indomie gitu, tinggal ninyuh tinggal nuang. Nya perlu ketelitian, peso kudu seukeut, kulit kudu alus. Karena kadang kan kulitnya lamun goreng mah nya di keur kieu alus, pas geus garingan teh jadi peot, jadi meotan. Aya hasilna ya guys ya. Hasil dari pemotongan eta ieu dijieun jang ali-ali cincin kendang. Ieu sesana teh ieu teh jang cincin kendangna. Alhamdulillah nya guys nya. Tong hilap di like, komen, jeung di share. Oh nya encan ketang tah ieu diukur heula. Diukur ieu teh panjangna teh nepi ka 7,5 tuh 7,5. Lamun di meter teh meureun sekitaran 12 meter lah kurang langkungna. Tergantung eta oge ketang, kadang nu tanganna pendekna bisa 8 depa. Tah hitung coba sok sabaraha tah. Oh. Tah ieu teh karek 7 depa. Tuh masih keneh kurang lamun dipaksakeun kana teh hese. Masang jang kanu kendang gede teh palan kurang, makana dipotong deui. Dikeureut deui setengah depaan lah. Itu cenah baraya. Tong hilapnya kade di like, komen, di share. Kayak video-video selanjutnya.